Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna dinten ieu? Mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Hayu urang tingkatkeun deui sumanget diajarna. Alhamdulillah, ayeuna tiasa tepang virtual sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Ieu pangajaran basa Sunda teh bakal ngaguar ngeunaan kecap rundayan jeung kecap saharti anu tiasa diuninga oge ku hidup sadayana dina buku paket Midadami kelas 4 kaca 13 sareng 14. Kalayan nyebat bismillah, urang kawitan materi pangajaranana. Lebet kana pangajaran hiji nyaeta endahna hirup babarengan. Kompetensi dasarna 3.1 mikawanoh teks pupujian ngeunaan kaendahan kabersamaan. 4.1 ngalantunkeun teks pupujian sareng nyusun kalimat saderhana ngeunaan indahna kebersamaan. Tujuan pembelajaranna saatos rengse diajar materi dina bagian ieu, murid dipiharep tiasa mikawanoh teks pupujian ngeunaan kaendahan babarengan sareng tiasa ngadugikeun teks pupujian sareng nyusun kalimah sederhana ngeunaan kaindahan kabersamaan. Lebet kana materi nu kalima nyaeta kecap rundayan. Naon eta kecap rundayan teh? Nah, kecap rundayan nyaeta kecap asal anu geus dirarangkenan. Rarangken hareup, tengah, jeung tukang. Rarangken hareup atawa awalan di, ka, ti, ngawangun kecap saluyu jeung kagunaanana. Rarangken di ngawangun pagawean, boh aktif, boh pasif. Contona wae diajar, diseragam, dibaca. Nah, eta contona. Salajengna rarangken ka. Sarua ngawangun kecap pagawean, boh aktif, boh pasif. Contona wae kahayang, ka ajar, ka nyaho. Kanggo salajengna rarangken ti. Ngawangun kecap pagawean aktif anu teu kahaja. Contona wae ti tajong, ti dagor, ti balik. Nah, dugi ka dieu kumaha tos ngartos? Upami tos ngartos, lajengkeun kana pancen. Nah, ibu gaduh pancen nyaeta pek teangan deui kecap-kecap nu make rarangken hareup di, ka, sareng ti saloba-lobana. Dilajengkeun kana materi nu kagenep nyaeta kecap saharti. Naon eta teh kecap saharti teh? Nah, kecap saharti atawa sinonim nyaeta kecap-kecap anu beda tapi hartina sarua. Contona ayeuna sami sareng kiwari. Teras pinter sami sareng calakan. Nah, hartosna sami. Teras contoh salajengna piunggul sami sareng juara. Salajengna aya pancen kanggo hidep nyaeta pek teangan ku hidep kecap saharti di handap ieu. Anu kahiji gumbira. Saharti sareng naon? Nu kadua kawentar. Nah, sami sareng naon? Anu katilu sabab. Sami sareng naon?
Nu kaopat loba. Sami sareng naon? Nu kalima kecap wanoja. Nah, samina sareng kecap naon? Anu salajengan nu kagenep alus. Sami sareng naon? Anu katujuh kota. Sami sareng naon? Nu kadalapan asri. Nah, kecap asri sami sareng naon? Kasalapan gampang. Sami sareng naon? Terakhir nomor 10 hese. Sami sareng naon? Mangga dikerjakeun ku hidep. Kanggo pancen salajengna aya hiji deui pancen nyaeta jieun kalimah tina kecap-kecap di handap. Nomor hiji kecap gotong royong. Mangga damal kalimahna ku hidep anu ngandung kata gotong royong. Nomor 2 sempal guyon. Mangga damal kalimahna. Nomor 3 kerja bakti. Mangga kalimahna didamal. Nomor 4 barang gawe. Nah, kalimahna kumaha tah? Terakhir nomor 5 ngakutan runtah. Nah, mangga didamel. Rupina kitu pangajaran dina waktos ayeuna. Mugia anu dijentrekeun ku ibu tiasa dipikahartos kalayan hidep tiasa diajar deui anu langkung daria di bumi sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten tina kakiranganana pangajaran basa Sunda dina waktos ayeuna cekap dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.